Sakumna jelma nu gubrak ka alam dunya pasti boga nu ngaranna emak. Hiji jelma nu ngurus urang sadaya tiba heula nepi ka ayeuna. Tetep meka asih sanajan patebih. Indung kanyaahna teu kaitung, sabarna teu aya tungtung. Doana marengan di tiap kaayaan, tetep nyaangan nalika urang kapoekan. Urang sadaya dididik ti leuleutik ku kanyaah nu teu saeutik. Usahakeun mere nu hade, sanaos usahana keur hese. Tapi di hareupeun budakna teu pernah nuduhkeun cape. Nalika urang aya pamenta, bari rada maksa urang sok nyentak emak. Padahal anjeunna oge can puguh boga. Nalika sakola sabaraha kali ngabohongan, minta duit keur bayaran, nyatana kalah dipake gagayaan. Kadang indung nahan lapar asal budakna bisa dahar, tapi indung tarang ngarahu sanajan karasa ripuh. Rek nepi iraha ngari ripuh wae emak. Muncan bisa masihan, sahanteuna ulah jadi beban. Anjeunna kurang kumaha, eueuh ge sok diaya-aya. Eta keur saha? Keur urang nu jadi anakna. Rek nepi iraha. Emak teu pernah menta harta, sabab hartana nu panghadena nyaeta anakna nu soleh-soleha. Emak, hampura kuring seueur pisan dosa. Sanaos teu dipenta, anjeun pasti ngahampura. Salapan kali kasalahan ku abi lakukeun, 10 kali pangapura anjeun tos disiapkeun. Hatur nuhun emak.